Tadi cenah keur pusing naon tadi? Sanu rek ngising atuh hayang ngising. Ka mana mangkar teh nya? Kalagian can aya ka dieu ansik ieu urang boga milik ya. Tadi nama rek ditraktir kitu mangkar teh cete tapi eueuh wae ka dieu. Ih, tapi ieu jalma teh nya keuheul teh ieu ka jalma ieu teh. Ari nempo ieu yeuy. Jalma ieu ari tempo seuri we jeung seuri, boh ku lalaki, boh ku awe. Seuri we jeung seuri, kunaon tuh nya? Sombong amat. Si mami sugan aya mun kararesel di imah teh eueuh batur ieu teh sugan we aya. Aya naon si mami pusang-pusing we hayang. Ditaong heula. Ngomong sorangan. Kunaon? Ngerebek wae. Tadi teh mana teh ditraktir tapi eueuh yeuh boga duit Asik, yeuh. boga milik di mana eta? Padahal we kadengena teh pusing-pusing wae kunaon keuheuh. Pusing eta pusing lain eta lain kunanan pusing. Tah boga duit ieu tapi pusing teh pusing Beulah eta teh ku pusing, jalma ieu teh pusing ieu. jeung pusing bae ieu Pusing mah. kan cenah pusingna teh yeuh pusing teh sirah teh. Nya geus atulah urang mah ai pusing mah balik deui neangan si Obos. Ah geuning si Obos aya ieu di warungnya. Bos, yo. Tadi teh mah teh tas si mami. Yuk. Nya cenah nyebutna teh rek nelaktir membawa duit 100.000. Nah, si duit teh keur dicarekan urang teh keuheul cenah ka jalma ieu teh nya. Carekan perdana. Keuheul pusing teu awewe teh lalaki ieu ka jalma ieu teh moal ditempo seuri we jeung seuri cenah Oh, kitu. Nah, Tah, mantap. duitnya Ting parah naon tah. disampeurkeun kumaha? Ayo atuh can sampeurkeun ka ditu. Ayo lah. Penasaran ya, Bos? Yuk. Tuh. Aya kene si mami nata keur diuk. Duitna geura majar ek nelaktir cenah ieu. Kabanyan. Mau nana Arek naon kabanyan tuh? Geus gaya rek kulit kabanyan. Tadi cenah keur pusing naon tadi? Sanu rek ngising atuh. La ilaha illallah. Pusing, lain pusing. Tah hayang ngising dah teu mulas tuh. Eta mati ya. Heh, Eta tuh rek kabanyan geus dangdang tuh geus gaya itu. jong atuh yuk Bos yang ini. Oh, duitna. Bawa we duit mah. Terus Dahlah itu si engkar. Ngadon duit urang dibabawa kunaon tuh jalma teh eta duit urang dibabawa. Kugo rek piknik urang teh ka banyak rek jalan-jalan. Duit dibawa.